Aduh, alhamdulillah pemirsa, perjalanan memang cukup jauh oge, kalau ngajuk-juk ke hiji tempat anu tempatna marurang kali barudak pikeun nyupri pangarti neangan pangabisa nyusul tepus ilmu dina bidang pencaksilat. Ceunah mah ceuk beja aya salah sahiji paguruan pencaksilat anu ngaranna teh Paguruan Pencaksilat Putra Sunda. Halo Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sararat dararamang? Khusus spesial kang wargi-wargi nu terbi baraya anu araranggang oge kang dulu anu jauh tepang di sareng Mang Odi dina acara Mang Odi Anjang Sono bade soan ka mana? Ka Paguruan Pencaksilat Putra Sunda. Yuk, pasti penasaran? Sarangan? Aduh, lalampahan Mang Odi. Hayo, come on. Wah. Ayo. Aya punten. Pak. Assalamualaikum, Pak. Apa yang narik naon, Pak? Jalami. Kanggo naon, Pak? Kanggo sapi. Bade tumaros ieu kebeunteun ngawagel ieu. Ari Paguruan Pencaksilat Putra Sunda palih mana? Paguruan bedakan panas. Citaman. Kita mana? Palih dinya kan? Oh, di dia tetebi. Aduh, punten Pak, turun Pak. Aduh. Jarami, suhun. Aduh, siapa mau pekerjaan, Pak? Mohon. Upami abdi yang celeh di dinya di luhurun Jarami mayar sabaraha, Pak? Mahal ya gratis ya lah. Mungkin jatuh. Aturun, Pak, aturun. Wilujeng, Pak, aturun, Pak. Atur tebihkan ya, Pak. Ayo, Pak, turun. Assalamualaikum, Pak. Aduh. Pemirsa. Duh, ya warung. Oh. Iya, ayah saleh di warung. Wih, lumayan oge ya. Kumplit oge ya. Pemirsa, Mang Odi teh di dieu teh loba anu wararano, loba anu wawuh. Tah kusabab kitu supaya Mang Odi pangling, Mang Odi rek milik warni pindah rupa. Arek nyamar. Arek nyamar. Jek nyamar jadi salah sahiji tokoh kungfu atau murid kahiji. Murid kahiji Cilung. Kade lain murid Cilung. Arek nyamar jadi salah sahiji tokoh kungfu. Pasti dah. Wah, kepercayaan dia kita Mang Odi. Pak. Truk mengkalakan. Hayya. Aduh, hayo. Perjalanan Mang Odi. Ayo, kemana lu Mang Odi? Ngesore kieu pemasukan ya. Iya ya bos ya Allah. Atuh dah zaman kieu ari mah hese nengan duit atuh dah. Eueuh tuh nu ngalewat hiji acan jelema ieu teh. Duh. Setoran bae ayeuna ka mana setoran. Can aya bos. Ya aing kurang ya. Piseun. Ya aing hayang deui ka botol deui ya. Demi Allah. Setoran bae ayeuna. Maksa teh untuk bae ayeuna pira-pira. Oh pisan teh. Oh asli. Mahal deui da. Kurang ya hayang deui ya. Oh jelema ieu teh. Piseun. Aya hiji acan teh da. Mana aya di kamar. Ieu. Ya aing kurang ya. Aing masalah kurang, Allah, kuan ngalewat iseun. Eueuh. Tah mangsa. Cing. Nah, deket heula we kala. Jangan nambahan. Nah, bro, alasan. Ayo. Puntennya anya. Di payun manawi payun. Ayeuna moal aman dagang di wilayah kami ijang nambahan cai. Atuh anya. 2000 we ieu kurang. 2000. Uru. Kieu we atuh anya. Oh, Abi teh gaduh 5000. Tuh, Kumaha? Bayar, eueuh. Lajeng heuh teh aduh. Bayar. Uru. Sia. Bayar. Rawat tos ka bieu tutara pajang oge coba ieu tawut-tawutan. Keun main kan bisa diomean lah Langsung sama. atuh Bayar. langsung anya. 1000 ya. Bae. 2000 deui Eueuh, ganjuk heula we 2000 deui mah. Ke kade deui. Kade we 2000. Teu aya, teu aya. Oh, iya we guys. Juk. Pona mah ayeuna naon bebeja we ka Ari kaminya. ieu kumaha teraja abi? Sok we ke dibenarkeun ditu. Guys. Aduh, si Aam nih. Yo.
Sok. Taraje. Pak. Taraje, Pak. Tuh. Usum hujan payu. Taraje, Bu. Bararade. Kan ayam marah Bu. Anjing gerak lu itu Kang Taraje. Dah mengasak itu tuh jadi murah. Taraje cenah. Anjing Taraje. Kayak usum hujan anjing. Aduh, bocor kenteng. Itu hujan. Bocor kenteng ya. Taraje jaman ya anjing jemput. Tipu demi Allah, tipu. Plak, kalau di sini masalah, benar. Oi, sekarang sudah ada di daerah, tidak tahu, tapi ketinggalan, Ayo baludak kemarin, baludak emang. Aduh, oi takut. Tapi emang bukan si orang penakut karena dia mah murid kaiji. Master kungfu Cinglung. Hayya. Dasar. Sorry. Wah gini. Jangan dulu malah. Mau lewat sama Kasada. Lewat sini. Jangan dikasih ampun, Bo. Sorry. Sorry. Jadi wah gini. Sikat, Bo. TK mau mau nemuin main itu pengulang pecah silat buta setengah. Tolong kasih jalan. Bayar dulu. Tidak bisa. Mana mah tidak makarelo wajah kia malah labo. Terus itu ayam dolemi. Apa gawe? Hayya. Polisi. Enggak boleh. Tahan. Bayar dulu. Belum tahu ya? Master Kungfu muridnya kayak Cilung, bukan Cilung. Nanti bisa ngeluarkan jurus adalah belum tahu jurus kunci kalau jurus kunci dikeluarin eta bujur mana pindah kana punuk. Hayya. Hayya, takut sama disangkanya takut sama si bedekong, si bolangan, kawani. Hayya, lancar perjalanan polisi. Aduh, mana teh jangan main game ya kia atau. Is, sok Aris abah guru keluar nepungan incunanya. Mau mungkin Alia pantos rutin 2 kali seminggu latihan teh cepet guru ge. Nyanya daripada si Isun berarti ya. Iya tuh, gaskeun. Ada di si Abah. Halo. Aduh, salah lager. Alhamdulillah sehat. Salagen. Alhamdulillah nuhun sarehat mah. Geus nepi ka mana latihan teh? Tapi bedog ya. Kudu semangat latihan, kurang yang harapan pertandingan, kejuaraan engke di daerah Batur, kurang kudu bisa jadi juara. Jadi semangat latihan. Ya. Siap. Sok sing latihan sing usuk, abah rek ningali heula ka Pak Guron ya. Ya, yuk, aduh. Tapi tidak tahu alamatnya. Ya apa-apa. Kan itu punya mirip. Mau tanya-tanya semua orang.
Ôi bóng đi chụp chờ đâu. Berhenti, stop dulu. Aku tahu mana ada parasnya. Yuk malu, hati sama tetangga. Aduh. Kasihan kuris parasnya mana bukti kamu? Ayah, beri pilih oi. Si ganteng sebulan. Aduh, kenapa ini ha? Hujan Allah angin. Menanam lalu berlatihan. Haiya, jangan marah. Kalau marah kelihatan cita-cita. Jadi begini. Kalau didinya marah sama oi lebih marah. Oi tebe masa teh sungguh, teh sunghing, teh hinghong. Jangan lupa, oi teh master kungfu. Jaga kungfu. Dia mau bisa silat, oi jaga kungfu. Oi mau murid kah ini? Cilung ke kungfu. Oi jatuh, jaga kungfu. Marah sama oi? Kenapa marah? Ayah. Hujan Allah angin sama lanang lalu tempat pelatihan. Kenapa bentak sama oi? Ini oi sana ini kamu lah. Jangan marah nukeris. Jangan marah. Kenapa marah sama oi? Oi tidak takut sama yang itu. Oi juga punya jurus aralan betul malam masuk take. Jangan minum. Oi takut. Gimana Odi? Iya bener. Pemirsa, akhirnya penyamaran Mang Odi jadi kabukang kudu gariris. Aduh, Alia, Isna, kena naon? Latihan? Oh gitu. Lisna apa? Alia apa? Di mana alamatnya Pak Buron pencaksilat peternak? Apa maksud apa? Iya sih. Pakuran kasih oke. Oh nya, aduh asa Borowong, pokoknya mah, pari bahasa nama, pokoknya mah, beri bapak mau bisa dike. Beneran, Mang Odi, kalian Papa Buron tempat hidup buana latihan. Jauh ke dia? Lumayan. Jauh. Ya siap. Berapa puasa? Woi, itu urus gede. Beda memang. Ya, supaya orang cepat. Kedua. Saya angin. Piwe kadito. Wayahna. Cobaan heula. Urang mimitian kudu bisa mapat bayu. Urang ngarenghap kurang lebih 10 menit. Sekali. Wadi. Siap. Is bono is. Wah tidak. Wah itu. Ikutnya. Tetap beda oh. Ada bau giwa. Oh hampura ya. Salah yang jawokan. Hampura salah yang jawokan. Ya Isna Arya anu penting mah urang numpang we lah. Nu penting mah urang menepi we ka ditu saksana jauh oge. Oke? Siap. Siap, teke yeuh. Naon? Biasa.
duit eta duit. Hayu atah urang gaskeun. Ayo. Oke. Aduh, pemirsa, Mang Odi rek soan ka paguron pencaksilat Putra Sunda diapit didamping ku dua bidadari. Geus, kasep. Ieu teh hiji anugerah keur Mang Odi mah. Bener, hiji anugerah. Keur Mang Odi mah didamping ku gelis. Anugerah keur Odi nya musibah keur arurang. Ya, sarua teh tamerana alo. Urang ngagorengkeun ka Mang Odi. Ayo, come on. Pemirsa, pasti penasaran Mang Odi can nepi ka salah siji paguron pencaksilat Putra Sunda. Hayu, turkeun ku. Ulah hilap. Like, Comment and subscribe Abah Caca channel. Abah Caca channel mantap. Lumayan perjalanan orangnya yang beli tadinya. Ya, kan model Isna Alia kan latihannya tiap minggu. Kita capek jalan kaki. Lumayan nanti. Oh capek lumayan. Iya ngarupakeun hiji perjuangan oge nya. Pikeun urang perih pangarti, neangan pangabisa, terus nyuk ilmu, terutama pikeun jaga diri dina bidang penca. Di mana panggung maguran dah? Tuh Pak. Masih lebih lumayan lah. Oh masih lebih. Iya teh darah naon teh? Cikaman. Darah Cikaman. Seandainya aku bolehlah masuk ke taman hatimu. No. Apa? Tidak bisa. Karena di sana terlihat ada bunga-bunga yang lagi bermekaran. Ayo, bukalah pintu hatimu, sayang. Aduh, masih jauh. Coba ini medan yang laki yo. Lumayan lah. Hampim jauh kemarin udah lamun anu eleh sok ngakod Mang Odi lamun menang. Kayak itu. Alia, kan Mang Odi masih katipu tur ngabobodo. Sok sieun alamatnya salah. Itu kan bener gak ya baru nakir alulin. Apa jadi? Assalamualaikum. Oh, aduh, ya asik Arya baru nakir alulin. Ih, betahnya tempatnya anu kacida pesan ngadukung. Di luar tangkalan itu. Sama sawo. Aduh, Dede ker aralamon. Menikah rilis selalu lucu karena rasep. Malah lagi. Oh, ayo beda. Ya, terang paguron pencaksilat Putra Sunda. Benar. Di belah mana Dede? Naon heula? Wis. Adanya? Oh, siap. Di mana alamatnya teh? Kasih lurus dulu. Kenapa sia? Duit di bawah di bobong. Ditanyakan alamat duka teuing. Ini berbeda jadi satu kuning sebentar temuan ibu Dewa mah kepercayaan atunya. Percayaan teh 5.000 woi bayar ayo Ayo atuh. tepi we terus tuh juga kamu kan kasep oh